Karoy, emak eta mah nawawi baheula pernah teu nyarita bahwa di ujung kulon ieu bakal rame cenah. Engke heula ge cenah geus pertanyaan engke heula. Maksudna bakal rame terus ieu ke jadi provinsi teh jadi kabupaten gitu jadi tempat jelema ulin atau engke mah cenah toko cenah warung-warung bisa kayak lelempangan cenah tuh kumaha caritana coba. Eta kieu tah di logon ieu di Tancang Pari ya. Tancang Pari eta bahasana Jawa. Tancangna Tancang Pari. Horeng mah ieu si tancang eta Tancang Pare. Tempat barang gaib di dieu eta. Makhluk gaib di dieu eta. Boga leuit boga nanaon makhluk gaib cenah jeung obrolan. Ngan kula mah teu melajari kana makhluk gaib. Ya, tapi jelas aya si makhluk gaib mah tapi teu dipelajari makhluk gaib kula mah gitu. Ngan cekolot gitu, Tancang Pari eta di dinya Tancang Pare. Jadi dia. Jaga mah ruy, keur ngalah suluh tadi dinya tah. Heeh. Oleh tancang belahan suluh. Jaga mah di dieu bakal dieusi ku jalma putih. Putih ngomongna ge. Heeh. Ngan lamun dia jaga cenah pas dia ikut jeung jalma putih cenah. Cek mak lamun dia panjang umur dia pasti ikut jeung pemak sampai dia menyicipi dia karena pamerena ge. Cek mah. Eta di logon di Tancang Pari ya. Dia Tancang Pari disebutna. Logon guru mah belah dia awas. Tancang Pari. Anu disebut tancang paling ngalasan jambu teh baheula eta nu kerja di tambak. Eta logon sana tah mah. Aya Tancang Pari, aya logon sana. Heeh. Aya logon sana basisirna, aya logon Tancang Pari. Ya. Oh. Nya cek emak Nawawi bakal dieusi ku jalma putih cenah ruy. Heeh. Gitu. Meunang. Agar apa? Itu eta ceritana. Oh. Barang geus engke mah cenah. Jakarta kadeuleu di dieu. Oh gitu cek mah eta. Uburit. Bakal kadeuleu. Jeung ngomong jeung di Jakarta ge urang ngomong. Eta baheula eta ngomongnya. Urang ngomong. Tinyalah deui. Heeh. Ngan tas di dinya engke geus rame dia geus ngahiji jalma putih cenah ruy. Heeh. Gitu. Bakal dia ngahiji. Bakal kalakonan dalam dia panjang umur. Bener. Kulang ngahiji jalma putih jeung Cina jeung panutipan ieu ye. Heeh. Di Membuka tambak. 6 tahun di dia digawekeun. Tambak. Ditambah. Ngaranna Pak Win. Di Cina. Heeh, tah hiji karasa kukula. Gitu. Kedua atuh eta cacahan jeung urang itunya. Orang Jakarta. Tah. Oh, bisa neuleuh Jakarta. Ke Jakarta eta kaalaman gitu. Jadi barang kemah hakaneun di leuweung teu ngeunah ruy dieu. Bal ngeunah cenah kan. Oh. Yang model eta lanjangan nu kari. Oh, jambu ku silok anu ngalasan tilok kuari mah. Bahan atuh di mana aja buat bogem kuari tilok. Tilok anu ngalasan. Menterim dong kamari ngalahin ngalahin karena bogem terim. Aya meureun teh saurang mah. Saurang mah nya. Oh, ulang bakal teu kelarnya. Bogem deui nya be aku ieu ya. Suara. Tah Make gula tadi gecrotnya. Gula make. Oh. Gitu. Beduh. Kitu eta. Oh. Teh macan anu kitu mal beuki cenah. Pindah diwari ka dari lain. Tahun 80 MI mah. Matak eta emak kitu jadi cerita mah eta kalakonan kula. Ngan engke cenah bakal aya hujan seuneu ngan sakitu doang. Ieu cenah kalakon hujan seuneu mah bulan. Ai. Ceuk saha? Ceuk mah. Matak dipipir cenah dia kudu melak kepok cenah ruy. Bakal aya hujan seuneu. Hujan seuneu. Naon boa eta. Oh. Hujan seuneu. Bakal aya hujan seuneu. Ceuk emak eta. Dirawat. Atuh eta meureun Gunung Merapi pan geus eta hujan seuneu. Lain we eta lain. Hujan seuneu. Di ujung kulon maksudna eta. Urang di dieu bang aya hujan seuneu. Are Hujan ngalakonan tah mah. Oh. Di pulang balik dia ganti tapi. Nya hari-hari teh gua Orang teh nyampakan teh teu. Siloka iya. Doangna meureun teh nya sekitar tahun 3000. Hujan seuneu. Oh, Gunung Galunggung mah haseup ieu pan lebunya eta mah nya. Nyar keneh kula ge. Eta mah. Galunggung mah. Di Gunung Krakatau Jakamari Jawa belebuannya eta mah tsunami-nya. Ngeun ieu mah seuneu. Eusinan si eus dina gitu gambaranna gitu. Ngeun eusina diburi mah cau kepok.
kuda dek melak cokopok di pipir dirawat. Coba mah maksudnya eta kira-kira. Cekaba deh kurang ya kan. Sampai kapoe deui. Oh. Itu Can kabade we nya. kan. Mantap kehidupan dia cenah urang anu dua untuk kabade kukula ya. Ngan emang ngomongna kieu lamun dia hayang hirup endah soalnya dia mah teu boga. Siar cenah kampung anu bagali tepak soang di awang-awang kan itu dong lamun. Telok aya beja bantrok tepak soang di awang-awang mah. Kampung anu bagali teh can neuleug ulah. Aduh, balaya barangnya. Eta doang nu pikiraneun. Siar cenah kampung nu bagali tepak soang di awang-awang. Atuh aya gede nata aneh tepak soang mah. Atau kangkung banawo galihan ya. Iya. Galih mah cebreng. Cebreng Nu aya galihan mah nya. Aduh, kampung nu bagali tepak soang di awang-awang. Jeung hujan seuneu nu can kajawab eta. Naon boa eta kampung nu. Tapi amanahna mah eta emak eta kana karoe titah jadi jelema benernya. Kita jajar mah bener.